buka. Asip. Ah. Nah, iya. Oh, coy di plastikan. Baru ke SD tadi siapa? Si kiri, buka ide lah. Hah? Kenaon? Kenaon mana? Eta naon udah dicekel? Ih, itu cupang anu halmut teh anu harga 500.000. Wah, lu bener. Aslina, nah orang itu butuh duit. Bayalah 100.000 orang mah. Wah, cik, hayang nempo heula. Pan beda deui, teman tinggal teman. Hari soal bisnis mah ada uang, ada barang. Jadi orang nempoh heula duit maneh, karek urang ditempokeun ieu lau. Kena. Tuh. Gocap. Ieu tinu 500 turun gocap. Heeh, da teu boga deui. Ieu tadi kerokok. 70 lah. Heueuh, sakieu. Aduh. Baiklah orang teu boga urut ya. Tapi kela jadi surprise. Nyawa hargana meureun baraha? Oh lah, 500.000. Jadi surprise. So. Si eta bahagia euy nomor ge. Aya mah kieu hitung nepi ka 10 ngumpulin heula leungeun sabelah tah. Lila nya ya, bawa ka dibuka. Tunggu lagi surprise ya. Sok hitung nepi ka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, tadi ini bakal nempel kalau dipiksa ke orang ya. 8, 10. Hah? Mana lauk nak? Wah, si Ilham ngawadulah. Aing mah sama duit bocah-bocah. Nah, iya.